Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ta'ala sayyiduna Allah ta'ala eta layum li yakti ngengkekeun Allah. Yakti ngengkekeun Allah li zalimi pikeun nyiksa jalma zalim. Zalimi pikeun nyiksa jalma zalim hatta ida akhodahu sehingga di mana-mana nyiksa Gusti Allah ka itu zalim lam yuplithu mangka moal nyisakeun Allah ka itu zalim. Rawahu ngariwayatkeun ka itu hadis Al-Bukhari Imam Bukhari. Salajengna pidau Kanjeng innallaha ta'ala la yumli lidzalimi hatta idza akhadahu lam yuplithu. Sayyidina Allah ta'ala teh la yumli lidzalimi, Allah bakal ngadagokeun, bakal ngengkekeun ka jalma zalim. Maksudna teh Allah ayeuna bakal ngadagoan, bakal ngengke-ngengke, bakal ngahirkeun, bakal nunda nyiksa ka jalma zalim. Ngaran yumli teh qala Ibnu Hajar, cek Ibnu Hajar, wal muradu bil imla at-ta'khiru wat tamhilu lal ihmalu. Nah ya ayeuna hadis aya kecap yumli, naon yumli teh wal muradu bil imla, yumli teh nyata at-ta'khiru ngahirkeun. Jadi Allah bakal ngahirkeun, bakal nunda nyiksa jalma dolim. Watam hilu sareng ngengke Allah bakal ngengke nyiksa jalma dolim. Lal ihmal sanes ayeuna kitu ngantep. Aya jalma ngadolim, naon dolim teh hari secara bahasa mah ayeuna nempatkeun hiji perkara lain dina tempatna. Dipaparingan ku Gusti Allah ayeuna kitu harta, tapi hartana bohna teh ayeuna nang maok anu batur, hak batur. Atanapi meunang hartana teh meunang nipu ngadolim tah. Atanapi meunang hartana teh nang korupsi. Lamun jabatanna ayeuna nang nyuap dolim tah. Lamun boga jabatan jeung aturan anu ayeuna matak ngeunah keur manehna ngarugikeun ayeuna ka bawahanna ka rakyatna zalim teh. Sangeunana we nyeun ayeuna peraturan teh. Mangko ngomongna kebijakan, kuduna kebijakan mah kudu bijakan. Ari ieu mah bijak teh bijak keur manehna ngeunaheun ayeuna keur kelompokna, tapi ka ayeuna anak buahna ka bawahanna ka rakyatna kadon yang sarakeun. Boh zalim ku hartana, ucara ayeuna kitu meunangkeun hartana nipu teh, ngoplos teh, nyokot hak batur teh. Atanapi zalim ayeuna kitu makekeun kakawasaanna. Atanapi oge zalim tina makekeun nikmat ti Gusti Allah. Nah, kumata pidau Kanjeng innallaha ta'ala la yumli, Allah ta'ala bakal ngengke bakal nunda nyiksa jalma zalim. Jadi mau langsung disiksa ku Allah. Sugan jalma ayeuna ngadolim langsung dijil ayeuna petir nasirahna disambar petir henteu. Sugan jalma ayeuna kitu ngadolim langsung ku Allah digeringkeun henteu. Langsung ku Allah dicilakakeun henteu. Langsung ku Allah ayeuna kitu dibere musibah henteu, diantep we ku Gusti Allah. Malahan aya jalma ayeuna kitu gaweana nipu kadon beuki maju. Malahan teu ibadah kadon ayeuna sukses gitu. Padahal ayeuna manehna ayeuna tukang ngadolim gitu. Takwa Allah teh langsung disiksa, dituna ku Allah teh. Naon maksudna? Lain dina harti Allah ayeuna teu uninga kana kadolimanana atanapi Allah ngantep kana kadolimanana.
lain dina harti Allah teu uninga atanapi Allah ridho kana kadolimanna sanes tapi Allah nunda teh li hikmatin kulantaran aya hikmahna naon tah hiji matak Allah teu langsung bisa ka jalma dolim atanapi nu maksiat teh hiji supaya ayeuna tobat diberi kesempatan ku Allah supaya sadar babalik pikir sugane kadugu manehna ayeuna geus migawe kadoliman pamaksiatan antukna babalik ka Gusti Allah tobat mata ke Gusti Allah teh diantep we mun usaha ayeuna bari jeung nipu da antep we kadon ayeuna kitu beuki nambahan aya hartana Allah lain teu uninga mereka sempetan kaeta jalma supaya tobat babalik pikir gitu. Jadi supaya ayeuna manehna tobat babalik pikir kaduana ayeuna kitu mata ku Gusti Allah teu langsung ayeuna disiksa teh nyaeta supaya jadi hujah keur manehna jadi hujah cek Gusti Allah ke di akhirat ari sia baheula di dunia teh pan ku aing teh maneh teh geus dibeungharkeun padahal orang apa carana maneh ayeuna meunangkeun harta teh ku cara ngadolim nipu maksiat malahan ayeuna teu ibadah kurang teh dibere waktu maneh teh 1 tahun 2 tahun ayeuna sugan babalik pikir karon hayo we kadon leuwih di-upgrade leuwih ditingkatkeun ayeuna pamaksiatanna nipuna teh curangna teh eta ayeuna urang di dunia mereka sempetan nah kumaneh lain dipakekeun ayeuna jalan tobat mata geus alasan keur jalma dolim keur jalma maksiat engke di akhirat ketika ku Gusti Allah ayeuna dibahasakeun kitu jadi hujah teu bisa kieu Gusti da abdi baheula teh ayeuna we kasempetan keur ayeuna tobat bohna kitu teu bisa nah umur geus dibere malahan dipanjangkeun gitu kurang kumaha gitu mata plus ayeuna alasan justru bakal jadi hujah keur manehna bisa oge hikmahna mata ku Gusti Allah di ayeuna teu langsung disiksa teh nyaeta keur nambahan siksa mun carita Allah ngaistijraj kana ayeuna kitu kahirupanana Allah tengah aja emang Allah ada nyiksa we marahkeun dek parah siksaanna mata ku Gusti Allah diantep we semakin tambah hartana tambah kadolimanana gede siksaanna di akhirat entak terus ku Gusti Allah anak kalana ayeuna kitu Gusti Allah teh ayeuna kitu mereka kesempatan supaya tobat anak kalana lamun diberi kesempatan ke Allah tobat teu daek balik pikir bisa jadi keur nambahan siksa gitu. Inna batsha rabbika lasyadid sedengkeun ayeuna kitu siksa Gusti Allah mah lasyadid kacida ayeuna poharana mata Gusti Allah ngadaud dina Al-Qur'an wala yasabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun jeung ulah nyangka temenan anjeun ka Allah teh ghafilan hilap poho tuninga amma ya'maludz zalimun tina perkara anu jalma tukang ngadolim migawe kana eta perkara ulah boga sangkaan Allah teu uninga ka jalma anu dolim ulah boga sangkian Allah teu uninga ka jalma nu maksiat kanu judi kanu jinan susulumpetan uninga Gusti Allah kata cina gini ayeuna teh disiksa ngahaja mereka sempetan gitu mata aya paribasa nah cina ari jalma nu saleh ku babari maotna ari jalma nu kacut ayeuna kitu paranjang umur eta nu bieu sabab ayeuna jalma saleh mah Allahnya bisi jeung bisi ayeuna babalik kana pamaksiatan matak buru-buru dicana ku Allah diampihan pan ari barang halus mah urang boga barang berharga emas mutiara perak inten diampihan moal dijual boleh di mana wae da barang berharga dituna kana brankas dituna kana peti dituna kana lomari malahan kuncina ge double kuncina sebab berharga matak jalma ayeuna nu saran mah sok babari pupus
tersanaran cakalong tah haji dadi jami soleh diampihan ku Gusti Allah buru-buru di dieu Kang Ucup terus deui ayeuna Kang Mimin insyaallah jami-jami soleh diampihan ku Gusti Allah sabab keur posisi alus cek Gusti Allah ya mumpung keur hade cenah kerewe lecan tapi hari jama ayeuna kitu nu alim masia tukang ngadoli mah paranyang umurna teh panjang umur teh cek tadi teh Allah mere kesempatan supaya manehna babalik pikir tobat ke Gusti Allah lain dina hati Allah teu ningat nepi ridho kana kadolimanana gitu. Jadi Gusti Allah bakal ayeuna nunda bakal ngengke-ngengke nyiksa kajama anu zalim hatta iza akhodahu lam yuflithu sehingga ketika Gusti Allah rek nyiksa eta jalma zalim teh lam yuflithu Allah moal nyesakeun Allah bakal meakeun ngabinasakeun ka eta jalma zalim ku Gusti Allah teh dibere waktu sugane cenah ayeuna tobat balik pikir 1 tahun 2 tahun karon beuki mah teu daek balik pikir antukna ku Gusti Allah disiksa ketika Allah nyiksa beak sagala rupana kitu lam yuflitu bisa dikatakan ya teh hadis tentang istidraj hadis istidraj non istidraj teh istidraj teh lamun cek Syekh Qurtubi mah al istidraju antuk tahal abdu antut taha dibukakeun lil abdi keur seorang hamba naon ni'amud dunya pirang-pirang nikmat dunya si hamba teh dibukakeun nikmat-nikmat dunya teh maju usahana loba duitna motorna ayeuna boga kuat ka 3 mobilna kitu aya 2na imah kuat ka aya 3na kitu tapi ma'a iqamatihi alal ma'asi al istidraju antut tahalil abdi ni'amud dunya ma'a iqamatihi alal ma'asi ngaran istidraj cek Syekh Qurtubi seorang hamba dibukakeun nikmat-nikmat dunya bari jeung eta si hamba ke terus-terusan ayeuna ngalanggengkeun pamaksiatan maksiat jalan dunya beuki tah mah sanajan manehna tukang mabok kadon nambahan tukang judi tukang ayeuna rentenir da Allah ngahajang istidraj kitu justru semakin loba harta teh semakin loba nikmat teh jadi ayeuna sabab eker tambah-tambahna siksaan ari cek sesal atus tarikna al istidraju ayun imallahu alal abdi wa yamnauhu asyukra ngaran istidraj cek sesal atus tarima ayun imallahu Allah maparin nikmat alal abdi ka seorang hamba tapi wayam nauhu asyukro Allah juga eta si hamba teh tina bisa syukuranana ku Allah ayeuna kitu dipaparina nikmat anu pohara tapi ayeuna eta si abid teu bisa syukuranana menang duit katon dipake meuli ayeuna kitu bondon menang duit katon dibeli ayeuna arak dipake ayeuna meuli obat dipake ayeuna kitu judi tah eta ngaranna istidraj sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin istidraj mah ibarat ayeuna kitu satatoan anu rek dikurbankeun jiga domba jiga sapi rek dikurbankeun kumaha meuli urang teh domba meuli sapi keur ayeuna kurban samemehna biasana ayeuna sok diangon heula memehna ayeuna deupeun teh diparaban kuat ka dipangaritkeun sakarung mentung sok sia dahar cenah tah sing loba isuk geto maneh deupeun terus dimemolan dahar mah supaya lintuh kan geus waktuna dipencit jika gitu
terus Gusti Allah digolontorkeun ayeuna tina haliah dunya, tapi suatu saat eta teh ayeuna kitu bakal jadi siksaan keur manehna, bakal dicanak deui ku Gusti Allah. Atanapi oge aya ulama anu ngabasakeun istidad jiga ayeuna lauk, jiga urang nguseup lauk, urang nguseup lauk make upanna kana ayeuna kitu etana ke alungkeun sakali di dahar teu beunang, dua kali teu beunang cek eta lauk aing geunah cenah ieu dahar untuk keduneangan anu nganturan. Ya ayeuna suatu saat mah bakal ayeuna kitu ngait tah kana usupna. Ada geus ngait mah geus kena ka darat atuh ditakol dihabekeun dadek ngencar teh ya. Dibeset, digoreng teh. Tah ibaratna kitu jangan istijab teh. Atanapi ibarat ayeuna jalma ayeuna kitu boga hutang ka bank eueuh nu nagih sapoe dua poe aing alhamdulillah cenah eueuh nu nagih cenah euy. Padahal bank teh lain dina harti teu apal atanapi eueuh datangna diantep we. Nah daku kalilaan semakin gede bungana. Pas hiji waktu geus mang tahun-tahun datang. Ieu cenah bapa gaduh sametan ka bank ditempo teh, bo ratusan juta. Hampir pingsan nempona. Ya gitu atanapi ye guru ayeuna muridna bangor atanapi ayeuna niron diantep we. Geus kapangih mah dikuengkeun. Atanapi jika budak minta jajan mah bukan jajan. Teu aya cenah bager wah dibere 50.000. Mah cenah kang abdi we sadayana mah ngakasep. Mah cenah 1.000 deui mah 10.000 terus dibere terakhir mah bakal digoengkeun atanapi ayeuna digaplok. Sia teh ayeuna sapoe geus beak sabaraha. Eta ngaran istidad, panyungkul istidad. Ngeriwayatkeun ka hadis Imam Al-Bukhari. Salajengna innallaha ta'ala sayyiduna Allah ta'ala tayaqulu ngadawa Allah ya ibna Adam we anak incu Adam maritu kaula teh gering. Walam taudi mangka teu ngalayat anjeun ka kaula qala ngadawuh itu ibnu Adam ya Rabbi du pangeran abdi kaifa anguduka kumaha carana abdi ngalayat ka Gusti wa anta sedengkeun ari Gusti teh Rabbul alamin pangeran Rabbul alamin nu mangaranan sadaya alam. Kala ngadawuh Gusti Allah amma alim tanah anjeun tuninga ana abdi saesunah hamba kaula pulanan tegasna ki anu eta marido keur geuring itu si pulan palam taun mangka teu ngalayat anjeun ka itu pulan amma alim tanah anjeun tuninga ana ka saesunah anjeun eta laut tahu lamun ngalayat anjeun ka itu ayeuna pulan lawajat tani yakti bakal manggihan anjeun ka kaula indah uti itu pulan. Ya ibna Adam ya anak inju Adam istat amtuka nyungkeun katuangan kaula kanjeun nyungkeun kadaharan kaula kanjeun palantut imni mangka teu masihan katuangan anjeun ka kaula qala ngadawuh itu ibnu Adam ya Rabbi du pangeran abdi wa kaifa imuka kumaha abdi ayeuna rek masihan katuangan ka anjeun wa anta sedengkeun ari Gusti teh Rabbul alamin pangeran Rabbul alamin qala ngadawuh Gusti Allah amma alim tanah anjeun teuninga anna saestuna kalakuan eta istat amaka geus nyungkeun ayeuna katuangan ka anjeun sabdi hamba kaula pulanun tegasna ki anu palantut imu maka tumere kadaharan anjeun kaitu abdi amma alim tanah anjeun teuninga anaka kana saestuna anjeun eta loat antau lamun ayeuna masihan katuangan anjeun kaitu abdi rawajata maka bakal mendakan anjeun dalika itu abdi indi mungguh kaula. Ya ibna Adam ya anak incu Adam istasqa itu ka nyungkeun inuman kaula ka anjeun palantas kini mangka teu masihan inuman anjeun ka kaula qala ngadawuh ayeuna kitu ibnu Adam ya Rabbi duh pangeran abdi wa kaifa sikare kumaha ayeuna masihan inuman kaula ka anjeun wa anta sedengkeun ari Gusti teh Rabbul alamin qala ngadawuh Gusti Allah
istasqoka geus nyungkeun ayeuna inuman ka anjeun saabdi hamba kaula pula nun tegasna ke anu palam taski mangka teu mere inuman anjeun ka itu abdi eta abdi ama inaka anapon ayeuna ama inaka anapon saestuna lamun anjeun laos sakoe tahu lamun ayeuna eta lawas sakoe tahu lamun masihan inuman anjeun ka abdi lawajatta bakal menakan anjeun dalika ka itu abdi indi mungguh kaula rawahu ngariwayatkeun ka hadis sa Muslimun Imam Muslim an Abi Hurairah ti Abu Hurairah. Salajengna pidawa ayeuna Kanjeng Allah Ta'ala teh cenah ngadawuh kieu ieu Gusti Allah teh sasauran hei anak incu Adam kaula teh teu damang abdi teh cenah repot kaula teh repot cek Gusti Allah nah kunaon cenah beuteung ngalayat ka abdi cek ibadah Gusti rek kumaha abdi ngalayat ka Gusti kan Gusti mah Rabbul Alamin piraku cenah Gusti ayeuna keuna ku panyawat sedangkan ayeuna Gusti Allah mah sifatna munazzahun an kulli naqsin maksud Allah dibersihkeun tina sifat kakurang Allah mah tara tuang tara ngaleut tara kulem la ta'khudhuhu sinatun wala naum munazzahun an kulli naqsin dibersihkeun tina sifat kakurang atuh lamun Gusti ayeuna tuang mah ngaleut mah kulem mah atuh naon bedana jeung urang mah berarti pangeran tergantung karena kadaharan mun teu tuang beureun ayeuna maot atuh atuh cenah kumaha abdi rek ayeuna masihan katuangan ka Gusti sedangkan Gusti kan Rabbul Alamin pangeran mah ayeuna kitu teu tuang kaula cek Gusti Allah lain kitu cenah kieu ama alim ta anna abdi pulangan marido emang ente teu apal aya hamba kaula cenah si anu tatangga ente keur geuring kunaon cenah ente beuteul dilayat sirengkeun ayeuna lamun anjeun ngalayat ka eta si pulanu geuring teh lawajattani indahu anjeun bakal manggihan ka kaula indahu ti itu abdi ku ieu hadis nandakeun hiji Gusti Allah teh ayeuna kacida nyaah ka jalma nu geuring kaduana ku ieu hadis cek Syekh Qadiyat fihi al-hassu ala iyadatil marid wa it'amil ja'i' wa saqyid dom'an ku hadis nyekseukan nganjurkeun ka urang supaya urang ngalayat nu geuring mere kadaharan anu lapar wa saqyid dom'an jeung mere minuman ka jalma anu haus jadi ieu hadis teh anjuran supaya urang ayeuna kitu ngalayat nu geuring barang bere kadaharan kanu ayeuna lapar bereng bere inuman kanu ayeuna haus gede ganjaranna nah bat gede ganjaranna sabab Allah ngabahasakeunna ayeuna maritu aku sakit kaula teh teu damang padahal nu teu damang mah lain Gusti Allah nya nu geuring eta tangga urang tapi kulantaran ayeuna kitu ketika lamun urang aya nu geuring terus urang ngalayat ka dinya eta bukti yen gede ganjaranna dibahasakeun ge saolah-olah urang teh panggih jeung Gusti Allah saolah-olah ngalayat Gusti Allah mata gede ganjaranna keur jalma ayeuna ngalayat ataupun mereka daharan inuman matak cek Syekh ayeuna An-Nawawi maksudna lawajattani indahu teh apakah Allah aya tinu geuring gigireunna apakah Gusti Allah teh jiga berbentuk fisik kitu aya di dinya tinu geuring eta sanes cek Syekh An-Nawawi maksudna manggihan teh manggihan naon ae lawajatta sawabi wa karamati wa rahmati indahu tegasna eta jalma nu ngalayat teh bakal manggihan ganjaran kaula kamulyaan kaula rahmat kaula ti eta anu geuring ketika urang ayeuna kitu ngalongok nu geuring hiji urang bakal meunang ganjaran ti Allah
2 bakal menang kamuliaan ti Allah, 3 bakal menang rahmat Allah. Lain dina hati orang mendakan Gusti Allah secara fisik gitu. Allah mapan mukhalafah lil hawadis maksudna teh kitu. Nah cina atuh tadi bet ngabasakeun mari teh Allah teh rek nerangkeun gedena kitu ganjaran ayeuna kitu ngalayat negeri kuatkeun kabibasakeun ge mari teh seolah-olah mun cek bahasa urang mah cek urang kitu tah aya kitu. Cek urang bejakeun cek urang jaya kitu. Sekaligus anjuran berarti al-hasu teh kitu ala nyadatil mari. Termasuk oge ayeuna cek Gusti Allah teh cenah ayeuna kaula teh nyuhkeun katuangan ka anjeun kunaon anjeun ayeuna teh mereka tuangan cek Ibnu Adam rek kumaha cenah abdi masihan katuangan pan Allah teh Gusti teh Rabbul Alamin. Cek Gusti Allah mang anjeun teu nya di mana-mana ketika anjeun mereka daharan kesimpulan ayeuna hamba kaula cenah itu anjeun sarua ujung ayeuna lawajata dalika indi. Termasuk oge juga ngalayat negeri nyata mereka daharan ketika aya jalma minta kadaharan ka urang mungkin ayeuna kitu minta kadaharan ataupun minta bantuan urang dibere kadaharan bara main tatangga cenah sugan aya sangu geus tilu poe cenah can ayeuna dahar aya tah merena urang eta sami lawajatta sawabi wa karamati wa rahmati urang bakal menang ganjaran ti Allah kamuliaan ti Allah rahmat ti Allah inuman sami gitu ge gitu. Jadi intinya ketika urang ngalayat hiji ngalayat anu geuring, 2 mereka daharan kanu lapar, 3 mere inuman kanu haus. Ta eta ganjaranana gede ka cida bakal menang ganjaran gede ti Allah kamuliaan ti Allah teras deui rahmat ti Allah gede ganjaran. Malahan kan aya carita anu tukang SK teh ya aya jalma ayeuna tukang lacur ayeuna leumpang ti ayeuna gurun pasir panas kuat ka panas meleleh aya anjing kuat ka ngelel bakating ku haus hayang nginum kapalangan aya sumur eta ayeuna kitu cek ayeuna kitu si pelacur teh cek pondon aing wae cenah haus komo ieu cenah ayeuna kitu kuat ka ngelel kitu si anjing batur ka cida delaan ayeuna kitu sapatuna terus ayeuna kitu dikaitkeun kana ayeuna timba teu kahanapkeun tingku malah intina mah ayeuna dipangieukeun we kitu terus diinumkeun kaeta anjing kuatkeun ka anjing ayeuna geus teu haus eta cekna keterangan eta si awe pelacur jadi min ahlil jannah jadi ahli surga pelacur teh atuh komo urang atuh matak cek ayeuna ke kamari teh ayeuna kitu Allah mah teu ka intervensi Allah mah kekuasaan mutlak Allah dek milik amal sia teh ieu na dek milik sia tina ieu na tergantung Gusti Allah matak ayeuna cek kamari teh ulah disepelekeun amal nu leutik buat di jarona aya rahmat Allah jeung ridha Allah ulah disebelehkeun ayeuna amal maksiat ayeuna kitu anu leutik bawa di jarana aya jodoh Allah jeung benduna murkana Allah dak buah ta urang ayeuna menyelametkeun di akhirat teh pernah mere kata tangan nu lapar meureun kitu maksudna teh kitu atawa pernah mere inum padahal mah kawasa rek milik urang amal nu mana teh kitu. Mata cek saya Junaidil al-Baghdadi ma at-tariqu ilallahi bihidmatil khalqi wasidkil muamalati
jalan ka Allah teh nyaeta bi khidmatil khalqi ku cara ngalayanan makhluk wasidqil muamalah jeung benerna urang muamalah jalan ka Gusti Allah maloba cenah ayeuna kitu lain wae kudu pias salat kewajiban zakat puasa keun tapi di samping eta teh aya nu lainna nyaeta urang ngahidmah ngabantu bersosial ayeuna kitu nu sae di masyarakat gitu urangna peduli gitu ibadah sami eta oge ngariwayatkeun kadaris Imam Muslim ti Abi Hurairah salajengna innallaha ta'ala saestuna Allah ta'ala eta yaqulu ngadawu Gusti Allah ta'ala ini saestuna kaula eta la ahimu yakti baka eta la ahimu yakti ayeuna neja kaula atau napi ngamaksud kaula maksud kaula bi ahlil ardi kawan ahli bumi azaban kana nyiksana baidana dartu mangka di mana-mana ninggal kaula ila umari buyuti ka pirang-pirang jalma nu tukang ngaramekeun ayeuna pirang-pirang bumi kaula wal mutahabbina sareng pirang-pirang jalma nu silih pikasih piya di jalan kaula wal mustagfirina sareng pirang-pirang jalma anu maca istighfar bil ashari di pirang-pirang waktu sahur saratu mangka mengkolkeun kaula nyinglarkeun kaula azabi tina kana siksa kaula anhum itu ahlul ardi rawahu ngariwayatkeun ka tadi Sa'al Baihaqi membayaki an Anas ti sahabat Anas salajengna pidawuh Kanjeng innallaha ta'ala yaqulu Allah ta'ala cenah ngadawuh kieu innilahimu bi ahlil adi adaban pidawuh Allah kaula teh rek nyiksa ayeuna para penduduk bumi Allah teh ngamaksud rek dihancurkeun ta jelema teh rek dibencanakeun dilongsorkeun dihujan teureun-eureun wah dipanaskeun rek disiksa tadina teh ku Allah teh urang teh cek Kanjeng rek disiksa ari barang pek paiza nadartu ila umari buiti rehet teh Gusti Allah teh ngalerek ningal mun cek bahasa jelema mah kajama-jama nu sok ngaramekeun ayeuna kitu masjid umari buyut teh masjid tete ari barang rete ku Gusti Allah pas rek dihancurkeun ayeuna kitu para penghuni dunia ngaret ayeuna ka masjid Baitullah lumina Allah tempat teker ayanu Allahu Akbar nu berjamaah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin layat deui ka masjid ieu anu keur maca Quran amma yatasaalun layat keur ieu anu keur pangajian saudara-saudara rek deui ka dieu anu keur zikiran rek deui masjid anu keur sholawatan rek ka dieu anu keur musyawarah wih cenah ye jadi Gusti Allah berkat ayeuna tukang ngamakmurkeun masjid tadi nama rek disiksa rek dihancurkeun ku Allah wa mutabina fi jeung ayeuna pirang-pirang jalma nu silih pika cinta di jalan kaula kitu barang rek deui jelema nu saling pikasih tina kalusan berjuang bersama-sama mela ayeuna agama kaula muludan cenah babarengan rajaban kerjasama ngaji kuatkeun ka silih samper moal jari cenah rek siksa teh
berarti urang teh berjasa besar. Anu tukang ngamumule agama berjasa besar gede jasana dina raraga ayeuna nyinglarkeun azab Allah. Sabab lamun Allah tukang ngaramekeun masjid, tukang ayeuna ngamumule agama, bakal turun azab gitu. Tambah deui wal mustakbirina bil ashar, sareng ayeuna pirang-pirang jalma anu ayeuna kitu maca istighfar di waktu saur pake peuting aya aki-aki setengah bongkok astagfirullah ya Allah astagfirullah rabbal alamin cek Gusti cenah moal jadi ceril Jibril tong tulus gini cenah ayeuna kitu aduh nu ngamumule cenah ayeuna mah kaula loba silifikasi ayeuna jalan kaula anu silifikasi tina bab ilmu babareng cinta kaula mah cinta ayeuna ka ayeuna jami-jami soleh ahli ibadah ahli zikir aya keneh Troy penting masih kena ayeuna aya kolot anu ceurik ngincerikan dosana istighfar sarabtu azabi anhum kaula ayeuna nyinglarkeun siksa kaula teh tahlur. Jadi secara tidak langsung jalma anu tukang ngaramekeun masjid, jalma anu saling pika cinta dina jalan kasayan jalan Gusti Allah, jalma nu sok ayeuna maca istighfar nalika waktu sahur eta jadi wasilah kana disinglarkeunna azab Allah. Gede biasana. Biasana. Kuduna teh kurang disupport. Sumbang kuduna perhatikeun kaya rupana di situ boga naon nah cenah ieu teh wasilahna disinglarkeun azab teh siksa teh berkat jalma-jalma kieu tah. Ngarakeun ke tadi Imam Baihaqi ti ayeuna sahabat Anas. Matak aya bahasa bisolihina tudfaul balaya. Berkat jalmi-jalmi soleh tudfaul balaya, balahi-balahi musibah-musibah tudfau tertolak. Berkat musarole, berkat para ulia, jama-jama soleh, tukang ibadah, tukang ngaramekeun masjid, termasuk tukang pangajian kieu nu matak tanjarna jadi panopang nyinglarkeun azab Allah. Mayan teh ngaramekeun masjid. Cek Syekh Qurtubi imaratul masjidi takunu bis sholati wa dzikri wal ilmi. Ngaramekeun masjid teh takunu bisa oge bisa jadi ku bis sholati ku cara salat ek berjamaah atau nepi mempadu di masjid wa dzikri bacaan shalawatan zikiran pengajian wal ilmi majlis talim ngaji ta eta ngaramekeun masjid ta jadi sabab katolakna ayeuna azab Allah ku Allah jadi terjadi betak satungtung alam dunya masih kena aya nu sok kudang puting anu aya masih kene loba pangajian masih kene ayeuna kitu silih pika cinta tina kasayan insya Allah mal kiamat mal wakil kiamat iya hadis
ke lamun geus eueuh atau nabi saeutik pisan meureun kakana aya loba keneh mah matak loba kan ayeuna prediksi kiamat lah sambungkeun jeung hadis ieu betna loba keneh ayeuna kitu ahli masjid silang pika cinta nu istighfar penting insyaallah gila ke ari masjid teh buyuti ngabasakeun Baitullah ari Baitullah teh ayeuna teh idopat li tasyrif baheurana kitab naon teh Kimia Usadah sarana idopat li tasyrif teh idopat keur ngamuliakeun bumi Allah jadi dimuliakeun eta tempat teh lantaran diidopatkeun kana lapat Allah Baitullah sabab teh eta imah masjid teh tempat rahmatna sareng kariduan Allah. Ngarieukeun kade si Imam ti sahabat Anas salajengna jadi innallaha ta'ala sayyiduna Allah ta'ala eta yunzilu bakal nurunkeun Allah al maunata kana pitulungna ala qadril maunati sesuai jeung kadar biayana atanapi bebanna wa yunzilu sareng bakal nurunkeun Allah as-sabra kana sabar ala qadril balai saukuran jeung kadar balahina rawahu ngariwayatkeun kata di Sayyidina di an Abi Hurairah ti Abu Hurairah salajengna pidauh Kanjeng innallaha ta'ala yunzilul maunata ala qadril maunah saestuna Allah ta'ala mah bakal nurunkeun pitulunna teh saukuran jeung kadar bebanna lamun bebanna gede pitulung Allah bakal gede bebanna leutik pitulung Allah bakal leutik jadi Allah mau pati-pati nurunkeun hiji beban hiji masalah hiji problem pasti saukuran jeung ayeuna kitu eta masalah eta mun masalahna gede pitulung Allah bakal gede lamun masalahna leutik bebanna leutik pitulung Allah oge nya leutik maksudna teh dina pada ieu na atak aya basa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha Allah mah moal merih ka jalma teh illa wus'aha lintang ti kadar kemampuanna maksudna teh hadis mun dihubungkeun mah jadi Allah moal nurunkeun ayana kitu musibah atawa beban ka jalma lintang ti Allah bakal nurunkeun jeung pitulungna gitu. Musibah beban diturunkeun ku Allah teh turunkeun teh geus jeung Allah teh disim pitulungna kitu maka urang kudu perlu berusaha teh perlu ikhtiar teh dan setiap masalah pasti ada solusina ngan urang sok eleh sok kalah sebelum bertempur aing juga moal kuat padahal Allah disurunkeun gitu bakal kuat urang teh da moal pati-pati atuh ayeuna kitu soal kuliah dibikeun ka SD atuh urang tingkat SD bakal ayeuna cobaanna ge SD we soal-soalna ge SD we mun SMP mun ayeuna kitu universitas bakal soal universitas moal aya soal ayeuna perguruan tinggi di KSD ku level urang paling naon atuh da urang mah ahli ibadah lain bener wali lain mata bakal enteng bakal enteng yang bakal bisa urang teh yang bakal aya naon solusina teh tinggal ayeuna pasrahkeun kalau percaya diri kalau barengan ikhtiar hiji bisa diartikeun kitu kadua bisa diartikeun kieu
saya sunah Allah Ta'ala teh bakal nurunkeun pitulungna ala qadri maunati diartikeun ku ayeuna biaya maunah teh munah biaya. Jadi maunah teh bisa diartikeun beban, bisa diartikeun biaya. Lamun nyurah secara beban kitu tah surahanana juga bieu. Lamun nyurah ayeuna maunah ku ayeuna ku biaya. Berarti ayeuna pitulung Allah mah sesuai jeung kadar pengorbanan urang gitu ngerti kan. Semakin urang gede pengorbananana, semakin gede oge pitulung Allah. Urang berkorban toh-tohan ayeuna mela agama Allah, insyaallah in tansurkumullah yansurkum. Ku Allah ditulungan gedean. Secara babarina mah lamun orang bawa teh sodakona gede atuh Allah oge bakal malikeuna oge ngalipat gandakeun bakal leuwih gede gitu. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Perkara anu ku urang dina pakahkeun erek ayeuna harta katuangan anu wae fahuwa yukhlifu. Ku Allah bakal diganti gitu. Bakal ganti matak aya hiji malaikat diantarana aya malaikat atau malaikat gawena teh ngadoa Allahumma ti munfikon kholapan Allahumma ti mumsikan talapan. Ya Allah kajal manu tukang barang bere mugia Gusti masihan kholapan kana ayeuna ganti sing digantian ku Gusti cenah ayeuna tukang barang bere mah cek eta malaikat tiap poe teh eureun teh malaikat nu tugasna kitu ku Gusti Allah. Allahumma bi mumsikan talapan. Ya Allah jalma nu pedit mumsikan tara barang bere mugia ku Gusti teh bere talapan karuksakan bangkrut. Tah jadi semakin kurang ayeuna gede pengorbananna gede anu dikaluarkeunna mangka pitulung Allah semakin gede. Bisa kitu nyurah ngartikeun. Jadi pitulung Allah mah bakal ayeuna turun saukuran sesuai dengan ayeuna bebanna atanapi ayeuna pengorbananana. Bebanna gede pitulungna bakal gede, pengorbananna gede pitulungna gede, ayeuna bakal gede. Terus menjadi pertanyaan pitulung Allah teh nah kumaha? Ya pitulung Allah mah keresaning Allah orang teh apa? Bisa jadi ayeuna urang ayeuna sedekah digantian ku Allah mah bisa wae ku lain harta. Urang sedekah harta bisa oge ayeuna kitu ku harta deui. Sedekah 10.000 digantian 100.000 kawasa bisa kitu. Sedekah 100.000 digantian ku Allah teu ku 100.000 kunaon? Ku salamet tina cilaka, bahna teh kuduna cilaka teh gede parah. Berkat sodako asodako tanpaul pala nolak palahi jadi ayeuna teu cilaka atanapi mun cilaka oge henteu parah bisa oge ayeuna kitu ku ayeuna kitu rezeki nu lain kasehatan bisa oge kunaon tah payu dagang boga langan tergantung Gusti Allah teman kitu apal urang bisa ku ayeuna nu sifatna fisik materi atanapi non materi seperti naon tah bisa diganti ku Allah ku katenangan hate babari boga solusi menang rezeki nu lain dibere kategeran ayeuna batin pitulung Allah marupa-rupa gitu. Lain dina harti A dibalas A B dibalas B atau Allah teu kawasa mun kitu justru Allah mah kawas. Wa yunjilus sabra. Jadi kadang bantuan Allah teh
ayeuna kitu lain ayeuna kitu lain ayeuna kitu teu akur jeung ayeuna kitu samestina kahayang urang resaning Gusti Allah we eta. Wa yunjilu sabra ala qadril bala. Sareng Gusti Allah nurunkeun kasabaran teh ala qadril bala saukuran jeung kadar balahi. Nah, balahi gede dibere sabar ku Allah bakal gede. Balahi leutik ku Allah dibere sabar leutik. Gitu. Berarti urang mah hirup kudu optimis diberi balahi cobaan ku Allah, pasti Allah bakal mere kasabaranna ge gede. Gitu. Jadi Allah mau apa-apa nurunkeun hiji musibah hiji problem lintang teh Allah bakal nurunkeun jeung solusina. Setiap aya masalah pasti aya solusina. Gitu, mun sudah hadis teh. Masalahna gede, solusina gede. Masalah tik solusina tinggal urang ya. Gitu. Rawahu hadis Ibnu Abi an Abi Hurairah ti Abu Hurairah innallaha ta'ala yaghuru al-Fatihah.